mantap ketika orang hirup di alam dunia ieu teh kan dicoba terus ku Gusti Allah. Urang teh dicoba ku harta, dicoba deui ku sugih, dicoba deui ku susah, dicoba ku sehat, dicoba ku gering, dicoba deui ku ari teh. Urang teh ku berbagai ekonomi kaharepna makin parah. Makin parah ekonomi lamun kayaan kos kieu emang bakal kumaha gitu. Ulah gimbir biasa bae cobaan ti Gusti Allah. Sebab naon? Urang terlalu ngeunah teuing hirup di alam dunia ye komo di Indonesia supaya salamet urang ulah terlalu cinta dunia nu mantep nang Gusti Allah keneh. Urang lamun sakarat masih kena aya nu dipeke ka cinta dunia eta nu bakal berat. Tapi lamun geus eueuh di jero hate, masyaallah bakal geraheun sakarat. Urang dicoba berbagai cobaan-cobaan. Geus jelas tadi susah, sugih, sehat, gering. Aya cobaan-cobaan per hari aya jelema nek ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah pasti dicoba, pasti 100% dicoba wajen ku kumaha ge. Masyaallah. Da ieu urang teh dicoba dan dicoba. Dagang dicoba, urang tani dicoba, jadi kiai lamun teu lulus nu mantak loba jadi kiai itu lalu lulus karena ke sirungan mulai datang camat, mulai datang ngomong ke belah itu na bupati racun sama sebenarnya racun nugas gitu teh kudu dibejakeun maksudna ulah wau ulah wau bisa jeung bupati akrab jeung gubernur akrab dan dandin akrab cuman duitna ulah didahar. Lamun urang ngadahar duit kos kitu Haji Pendi tah jeung ieu tah dibere ku kula ya sia duit ya eta teh daek berjamaah salat ti peuting teh daekeun geus pokona mah eueup-eupan mah salat magrib 2 rakaat naonan gara-gara ngadahar duit ti bupati magrib 2 rakaat goblok teh coba ya Allah ya Rabbi duitna urang dicoba makin kebelah dia makin dimomoy tak ieu mah keur carita bae ieu pan ieu ketika pilkada di barere mantap teu bari ibadah teh eta di barere sabarut ka jasa aja di barere sabaraha ulah zari atuh nah urang ngadirikeun pemimpin ngadirikeun tapi kos kitu na teh cobaan urang teh dibere ngeunah ibadah ku Gusti Allah teh tina makanan anu teu bagus. Ari makanan nu bagus mah silahkeun bae dahar minum jeung sajabana masyaallah kan. Ya tah ieulah makanan anu teu bagus. Urang maot terus dimpandian dibungkus roh urang asup ka dinya bawa ke masjid sholatin ngadenge urang saha nu ngimamanan masyaallah urang aya di dinya roh Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar likum bawa ke kuburan masukkeun ka jero kubur buka talina pipina tempelkeun geura ka dinya katana anu kuari jadi kebanggaan urang teh unggal poe ria jeung ria we urusan pipi urusan wajah nya tuh kuari make masker bagus berarti masker cikula mah bagus kan ngomong teu jelas ngomong teu jelas sebenarnya pakai masker itu bagus sebab eta teh hitung-hitung cadar tuh kudu makan pakai cadar awe teh bari mah make masker ka imah ge make masker sok mantah cai di mana ya itu cenah tidak ketaji sadar oh naon kana lemburna pekong haji sadar teu sadar naon neng naon buka maskerna teka denge ya ada kudu itu ditutup
ulah kadeulean tetapi karena budaya di Indonesia sok aneh kieu hari wajahna dicadar ya dirapihan ai ulin ke pantai ieu kan teu beres deui mah ieu dicadar ongko ai ulin ke pantai wah teu beres ieu mah ieu aju kabangi ku Haji Pendi di obrolan daekeun goblok ieu cadar naon ieu tah nu baca kayak istilah mendingan kolbuna baelah nu dicadaran daripada urang acak-acakan gerage urang kolbuna bae nu rapi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kolbu urang cadaran geura nu mantak urang ibadatnya berat lantaran kolbuna teu dicadaran salat kasih si kagigir terus we teu husuk sebab kolbuna teu dicadaran wah ka mana keur salat inget ka karung keur salat inget ka motor keur salat inget ka mobil iya deui inget ka orang Karawang ya Allah ya Robi keur salat ya Karim tah ieu kan karena kolbuna teu dicadaran tapi lamun kolbuna dicadaran ulah aya selain Allah ketika orang dek masjid ketika orang dek salat tunda heula selain Allah nah eta kan babari tah ngomong mah tah tapi ngalaksanakeun na hese iyalah aya ilmuna nu sok disebut ilmu thariqah didinya tah urang mun bersyariat bae mah hese thariqah mah kan ngawungkulkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga ulah aya nu dilirik ulah aya nu hiji bae Allah ketika sholat orang tegap Allahu Akbar ka Allah bae engke bakal diberekan nikmatan tah nu mantak urang lamun geus lamun ka Allah bae kajian diriung-riung kajian kuku mah biasa bae urang lamun di syariat kebenaran aya awewe hendak menghindar ti awewe hese ya sok laksana coba ge perasaan ente urang di syariat teh haju aya awewe urang hendak menghindar tina neuleuh ka awewe teu bisa sebab naon sebab qalbuna wa Allahan ketika aya Allahan ningali awewe cak Allah teh lain mahram biasa bae beunta mah beunta tapi urang cuek bae jadi pedi ku kurang geus dibere ilmu eta alhamdulillah teu katekan datang ka kuari kos ucing garong bae ngarekeb bae kos ieu mah asana ieu mah mun paeh masyaallah ya saya mah moal wau di akhirat kata aya mah kajian teh mah aja kok dirantai sih nyaho ieu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urangna ieu kudu dicadaran supaya rapi ulah aya naonan mandak lalaunan masantren heula ngaji heula geus bisa ngajina mulai fokuskeun ibadah fokuskeun qalbu ibadat teh aya nu zahir hungkul aya anu jeung batin da ieu memeh urang ngaji mah hese tapi ketika urang ngaji lalaunan dan karang hayang fokus teh seperti eta nah, jadi urang lamun aya Allah mah di jero qalbuna naon anu diharamkeun teh babari dengan refleks teu hayang tapi di syariat mah urang eueuh Allah di dieu teh Allah teh ngan sakadar disungut hungkul berat urang hendak menghindar tina maharim-maharim tina nu diharamkeun nah beres disolateun bawa ke kuburan bukaan talina yeuna dibuka minha khalaqnakum ti taneuh maneh didamel wa fiha aidukum katana dibalikeun binha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu teh sabenerna mah jenderal teh jenderal teh naon ieu teh kapten teh naon ieu teh presiden teh naon ieu teh bos sabenerna teh bos teh naon ieu teh bintang film teh naon ieu mah kiai mau kiai mah parantina kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot ustad mah nemah ketika nyaritakeun maot emang paranti geus dina nikmat teh
tataban hiji-hiji plek 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 plek. Ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapak urang ieu teh nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung muridna teu pernah wani nyentuh tetapi saat ieu mah ditincakan ku muridna deuk kumaha coba selesai jero kubur talqin la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah beres talqin udah atawa keur beujeuhna dipelebak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir bentak urang di jero bentak kullu nafsin za'iqatul maut leungeun urang ka dieu oh pae aing kullu nafsin za'iqatul maut aing pae wa in lam tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urang udah plek tiup untuk percaya apa ya makanya dia udah bisa-bisa orang ngaragap aduh itu kuburan dek minta tolong kasah di dunia mah orang sulit loba jang gero-gero di jero kuburan dek kumaha ya Haji Pendi uzkuril adal ladzi khalta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang haji ka di jero kuburan ngadengekeun terus saya selesai ya Allah ya Rabb kurang bakal kos gitu Gusti eueuh dadaonan hirup sebab ketika orang diiri ke kuburan tilu nu ngiringkeun teh dulur dunia jeung amal nu dua balik amal nu milu jeung urang Gusti amal nu mana nu bakal milu bayang-bayang geura ku urang amal nu mana nu bakal milu ka kuburan salat urang kos kumaha puasa urang kos kumaha zakat urang kos kumaha babantu urang kos kumaha iyalah jeung sebuah renungan cara Sayyidina Umar tadi ditanya teh tisieun manehna mah jelema nu ditanya cinta ka Tuhan Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir man geuna mah wa man nabiyuka Abdul Qadir kan geuna mah lantaran cinta ka Tuhan Abdul Qadir jadi pendi gak sok pan mamaca man rabbuka Abdul Qadir ya Abdul Qadir mana sih goblok ya atuh jangan Abdul Qadir lain itu tah iyalah Gusti Allah lagu beres baralik pertanyaan kubur lamun urang bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir geus nikmat tapi lamun urang teu bisa ya Allah aya nu hebat seorang wanita maut begitu maut ya Allah ya Rabb di jero kuburanna aya lawang dua ieu ka sorga lempeng nu ieu lempeng ka sorga nyana deuk ngalunjat bae kos kitu tah deuk ka sorga ternyata aya malaikat can bisa kuari mah heulanan deuleu bae deuleu itu sorga ieu sorga kek ieu kula cek manehna dibere dua lawang kunaon nu mantek dibere dua lawang lantaran anjeun ieu dicandung dua aduh mantek ieu langsung lawang ka sorga masya Allah kan cek jana hanjakal ieu geus maot mun hirup kene salaki dita opat sekaligus ya bae kula boga lawangnya opat cek manehna
kayang sia sama nyandu gak buka duit sia iyalah ya dua lawang seperti eta Masya Allah karim kurang lamun nyaritakeun tentang lawang-lawang surga loba di awewe nu dicandung birrul walidain aya deui engke nu tahajud teh babari ngomongna doang urang babari jasa tahajud bae wa minal laili fatahajjat bihi Al-Qur'an ge ayat ge saya tapi lamun hudang bae teh penting anu puyeng eta kapan ke di jero kuburna teh caang ieu cacaang naon ieu bisa caang ieu tahajud Masya Allah hanjakal baheula 2 rakaat jadi ngan 10 watt 10 watt di jerona ya Allah ya Rabbi oh lamun 4 rakaat teh caang 6 rakaat teh caang aja pengen mah tahajud berang peuting wah harapannya nama tahajud terus berang peuting terus betololnya nama itu pakai ukurannya mah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iwangan sakadar jang itibar hati-hati jang sebuah renungan urang bakal maut sakaratul maut urang teh kumaha ge bakal jeung di mana wallahu a'lam. 2 urang teh ieu teh bakal dikubur sageus dikubur aya pertanyaan kubur kumaha urang menghadapi malaikat munkar nakir encan ke selanjutna bakal aya ba'ats udang dikubur digiring ka mahsyar aya mizan aya timbangan amal aya Shiratal Mustaqim Gusti Allah nu agung nya ieu lakon urang hirup di alam dunia ngan sakedeuk dumandak saya marupil kurki keur kieu ibadah aya nu assalamualaikum waalaikum cicing bae assalamualaikum cicing assalamualaikum cicing kaopat kali wallahi make sumpah abdi namu ka dieu hayang kapanggih tah kusabab ngadenge wallahi udah cepet ka dieu aya naon henteu kula mah deuk nanya bae tadi assalamualaikum ka hiji jeung kadua katilu kadenge apa teh kadenge kon teu dijawab do mantang teu dijawab ceuk maneh di dunia teh sakedeung jasa kula henteu sempet ngajawab salam-salam acan beusi kaburu maut lantaran ieu di dunia sakedeung di alam akhirat mah beuh tungtung wates mangen di dunia mah paling ge ceuk manehanana ieu 100 tahun tapi ieu di akhirat mah ya karim aja urang di dunia nu sakedeung kabeungkeut ku urusan-urusan anu ngahalangan jang pisenangeun akhirat rugi amat cek marupil kun matak kula mah geus teu kaburu ngajawab salam-salam acam daripada kula ngajawab salam mendingan zikir bae ka Gusti Allah batur mah geus aya nu kos kitu teh pemikiranana ku embung-embungna cacampuran jeung makhluk eta mah geus lain ukuran urang kuari mah kembali deui ka urang amal nu mana nu bakal milu jeung urang ka kuburan Gusti sedengkeun sakali amal eta milu ka kuburan engke dibahas udang dikubur milu bae terus ditimbang amal milu bae nu eta ngajembat jembatan di Shiratal Mustaqim milu bae amal lu eueuh bae anu naon kitu ngaranna anu tinggalin amal urang jeung urang nah ieu jang ngaragap diri urang hirup moal lila deui ya Allah ya domanta kayang gegeraan maut lantaran percaya diri bahwa ketika maut kapanggih jeung Allah jeung kapanggih jeung kanikmatan kubur jelema teh aya nu dibere kepercayaan pasti ketika maut pasti kapanggih jeung kanikmatan kubur yakni kanikmatan hakiki aya anu yakin model kos kitu. Nah, kuari dek nanya ka Mang Haji kira-kira Mang Haji lamun maut yakin bakal gitu na? Bagi kenikmatan kubur yakin? Atuh lamun yakin mah teu heula we nya. Lamun yakin mah teu masalah.
ya Allah ya. Urang maut eta kan sakaratil maut pangnyeri-nyerina. Tapi urang ningali tingkah jelema nu sakarat teh rupa-rupa. Pengalaman kula ye, pengalaman kula ningali nu sakaratil maut masyaallah. Aya anu tenang. Nyaho-nyaho maut. Aya nu seserian, serina kadenge kurang cacara katakan. Asal neuleuh ka dieu molotot seuri, asal neuleuh ka dieu ucem, asal neuleuh ka dieu kadenge ieu seuri cacara katakan pohara ngan teu bisa ditanya. Kukula ditanya ningali naon teu bisa teu ngajawab. Tah ka dieu deui berengkut. Pas mejeuna ka dieu seuri plek maut. Ya Allah ya Rabb. Aya anu maot teh letahna nelol ka dieu. Terus seetik bagi panjang datang ke bujal. Letah teh horeng panjang datang ke bujal. Masya Allah, eureun maot kula langsung teu ngeunah dahar. Asana meureunanan bangsa 3 poe 4 poe bat teu ngeunah dahar mun teu jeung daging hayam teu jadi. Gitu. Haju teu bisa sare. Ya Allah ya Rabb kadeudeuleukeun bae eta nyerina sakaratil maut. Masya Allah kan. Tingkah-tingkah sakarat anu katingali kurangan rupa-rupa. Geus, kuari mah kembali ka diri urang teh bakal maot kumaha engke bakal kembali ka urang tadi ayatna dibaca kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti kembali ka diri urang ai engke lamun maot kumaha ieu tingkah. Ahli-ahli Allah, para ulama nu belah dieu bembabari maotna jeung ngarenaheun katinggalina. Kula nyaksian sababaraha ulama jeung sababaraha guru hampir nararikmat katingali sakarat. Gusti Allah. Tah. Engke urang geus maot. Pandian dibungkus. Sholat. Begitu dibungkus ya sampai kerteng naeun. Terus coba Haji Wawan ngeunah. Begitu naon ngaranna lapisan kahiji ditutup, lapisan kedua roh asup. Terus dibungkus katilu urang aya di dieu. Ya Allah. Terus ditalian kenceng taliana jadilah pocong. Urang teh bakal kitu teh urang teh. Gusti Allah lagu ayeuna mah make jas. Jas lagi wallahu alam geus beres encan itu meulina. Pokona nu jelas ginding milah. Terus hayang laku deui kan. Tah urang dibawa ke masjid nu aneh aya seorang waliullah begitu dibungkus pakai boeh putih terus dibawa ke masjid. Ari di luar negeri mah pan teu make kurung batang langsung maitna dibawa terbuka luhurna di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ti imah ka masjid ieu na curug depan kieu tah kikieuan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ieu mah hirup keneh jang la ilaha illallah la ilaha illallah kabeh ngomong ieu mah mait meureunan hirup. Coba buka la ilaha illallah aya haji peni mah handap illallah atuh teh beres overdosis ieu mah
iya waliullah dibungkus curugna ketika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaget anu ngagotong kaget ya otomatis langsung coba orang buka dibuka bahasa mau kieu tadi bekikian coba orang baca deh orang baca coba baca la ilaha illallah kieu deui la ilaha illallah la ilaha illallah jih pada la ilaha illallah cenah curugna kikieuan ieu ngomongnya nak wali mah teu pae atuh beralupatan kabeh ngomong biasa masya Allah iyalah seorang waliullah ngaranna Zunnun eta illallah 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 masya Allah karim teu maot wali teh ngan zahirna hungkul maot pindah alam nikmat nah komo sama Sayyidina Umar mah Sayyidina Umar maot begitu maut langsung salaten kubur gitu dikubur jero kubur kan ditanya man rabbuka cek Sayyidina Umar ieu kieu nanya ka batur cek Sayyidina Umar hei malaikat kieu nanyana sakali ini coba tanya man rabbuka kira-kira aing nanya pantar kula lamun ditanya model kosnya muasieun coba saya tak ya aturan bisa gak jawab jadi henteu Sidina Ali di luhur seserian bae ngintip Sidina teh ngintip ide gue Sidina Ali kikian mah tanya des awas ya cek Sidina Umar lamun nanya model kieu bae awas mulai kuari turunkan coba pertanyaanana suarana turunkan turun man rabbuka tah gitu Allah wa man nabiyuka Muhammad wa ma qiblatuka Baitullah sampai selesai awasnya cek Sidina Ali teh da Umar mah boro-boro keur hirup keur bae lagi cek di jero kubur masih kene dakwah kene bae masih kene dakwah kene cacak-cacak lamun eueuh Sidina Umar ieu malaikat munkar nakir nanyana geus antapar ngan kuari mah rada deres kecuali bangsa tukang karung gitu eta mah rada kejem kene sebab loba oplos lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wali teu maot tanda loba jelema anu maot dibuktikan ku Gusti Allah senyum nyarita jeung sajabana di jero kubur Sayyidina Umar lantaran geus wauh jeung Allah masya Allah sugan aya gimbir sugan aya sieun ditanya ku malaikat munkar nakir tenang gitulah ahli-ahli Allah tinggal kembali ke diri urang hiji ketika sakarat urang di mana jeung kumaha masya Allah sedangkan eta perkara nu pasti nomor kedua ketika orang ditanya ku malaikat munkar nakir bakal kumaha ngajawabna sedangkan jawaban anak kumaha nu dipake karesep ku urang namun urang ningali dina kitab Qurtubi loba jelema anu salah ngajawab lantaran resepna leuwih resep batan Allah leuwih resep kana urusan-urusan dirina Abah menyeritakan aya jelema dagangna jengkol baik datang ke resep jasa ka jengkol ditanya di jero kubur man rebuka jengkol Abah eta ya masya Allah nah, berarti sih ge lamun aja man rebuka karunggoni enggak sih mah langsung diseret ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang perhatikeun pintu surga sebab pintu surga nu mukana urang nu nutupkeunna lagi urang paling istimewa lawang surga adalah menghargai ka indung bapa
Aya sahabat begitu makna maut ceurik kokosodan. Begitu ceurik ditanya banyak seorang sahabat sih maut makna ceurik datang ke pohara teu kaharti. Akhirnya dibarepe kunaon ieu maneh make ceurik popoharaan apa teu inget kada takdir? Ingat. Sedih ku mbak maut henteu. Ieu naon nu dipake ka sedih? Nu dipake ka sedih teh hiji pintu surga teh aya dua ngebakti ka indung jeung ka bapa kuari emak geus eueuh. Jadi berarti pintu surga nu hiji geus nutup tinggal pintu surga nu hiji deui. Tah jadi kula teh kuari teh sedih teh lain naon? Hayang terus ngebakti ka indung jeung bapa lantaran didinya lah terletak ngabukana pintu surga. Kumaotna emak berarti pintu surga tinggal hiji deui. Lamun bapa maot berarti geus selesai pintu surga. Birrul walidain hese. Urang lamun geus maot paling ge bisa kieu we ya zarah ka kubur. Namatkeun Quran jang indung jang bapa, maca sholawat jang indung jang bapa, sedekah jang indung jang bapa. Tapi secara langsung mah urang kan henteu bisa ngabakti. Beruntung jelema nu masih kedeh boga indung bapa sehingga bisa dedeuheun jeung nyaaheun indung teh kanu jadi anak ketika anakna ngabakti kanu jadi indung eta teh pintu surga keur mejehna muka. Masya Allah. Namun urang ngabakti ka indung ridoeun ka urang eta surga muka lawan. Urang ngabakti ka bapa ridoeun ka urang, ya Allah pintu surga muka deui. Kumaha di diri urangna mustika nu aya di dunia adalah indung bapa nu mentak mun aya keneh indung mun aya keneh bapa eta pintu surga sih hade. Pintu surga geus ulah hese-hese datang urang ka imah indung bapa. Waalaikum Waalaikumsalam. Hampura insyaallah tuh ulah ngawajang abah tah rokok kentong. Alhamdulillah sak abah da siap bisa ada sakai abah masyaallah tuh mawa gula mawa kopi kumaha inget ka abah jang emak alhamdulillah kabeuki emak kula nyaho tah dibelikeun teh jang emak masyaallah siap hebat-hebat teuing jeung indung papan aing pokona mah geus kabeli jasa hate siap hate emak geus nuhun luak dia kuek emak gabah aya keneh emak hate emang sadek naon amun aya mah satrek lewat itu mah garong tololnya itu mah garong itu Masya Allah ulah gitu ka indung bapak itu mah orang pondok tuh ya bukakeun pintu surga melalui khidmat ka indung bapa. Bukakeun pintu surga ya Allah ya Rabb, bukakeun pintu surga ternyata babari. Ternyata teu kudu loba-loba ibadah, urang mah wali lain pan hese. Ibadah teh kan tingkatan-tingkatan, aya tingkatan-tingkatan awam cara urang biasa bae bersyariat. Aya durik naikeun ibadah melalui thariqah atau pindah tina syariat kana thariqah. Ieu mau ongkoh berthariqah tapi duit pemerintah dihakanan bae. Atuh tah mangana teu pindah. Norekat mah pindah tina syariat kana norekat. Ini satu alam lagi beda bakalna. Moal daekeun nyana jadi jurkam. Moal daek ada duit pemerintah nu kos kitu mah karena bersyarat teu salah. Ngan lamun atas nama thariqah berarti pindah ti syariat kana thariqah. Engke naik ka dituna berhakikat. Hese mah keur carita bae keur carita. Urang mah bersyariat bae geus lamun bersyariat mah sakumaha tadi. Urang make akhlakul karimah kos aya dina dongeng teh anakna ngadengekeun tatanggana kabeh ngalem ka emakna. Mak cak anakna emak teh cenah cak kabehan geulis
didele jasa biasa bae tapi tatangga jeung babaturan nyebutna geulis ka emak teh aya naon sih di diri emak oh neng sebenarnya emak ayeuna leuleuh paras mah tuh biasa bae ngan mata mama teu pernah didelekeun ka nu jore-jore neuleukeun batur ka nu bagusna bae nu jorena teu pernah dideuleuh jadi sayu neng celik emak mah teu pernah didengekeun kana barang-barang omongan-omongan anu goreng geus we teu pati didengekeun ku emak mah kitu keneh irung emak teu peuti diambeukeun kana hal-hal anu teu bagus sungut emak teu pernah diucapkeun teu pernah ngucapkeun kecuali Al-Qur'an zikir sholawat jeung bahasa-bahasa anu bagus mate cere teh kadeulina teh cere ku batur mah semampai padahal mah biasa bae nu mantak semampai ieu teh teu kudu diet lantaran osok ngaluarkeun ala kadar milik mah jang pakir miskin nah ieulah bakal ketempona mate geulis demantak Allah manten neuleuh perangai jang naon atuh neuleuh haji pendi kasep aya hatena mah belum jangan naon neuleuh seorang wanita gelis tetapi hatena henteu gelis anu diperlukeun ku urang teh anu hatena gelis di dunia mah moal lila innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh ka gelisan Allah henteu neuleuh ka gantengan ka kasepan Allah mah neuleuh teh tah qalbu hirup urang kuari sabaraha taun meureuneunan ku ari teh aya nu geus 50 aya nu geus 70 kos Haji Pedi Haji Pedi mah teh ieu teh geus leuwih teh anakna geus ge bae kapan ya bapak mati geus leuwih teh hirup di dunia teh tanu jelas mah kabehan kan bakal maot ya urang nya nu dideuleuh ku Gusti Allah lain beungeut sakumaha gantengna beungeut sakumaha cantikna awak sakumaha gagahna isuk pageto mah babagi awak jadi santapan cacing roh urang anu menghadap ka Gusti Allah mantap ketika urang hirup di alam dunia ieu teh kan dicoba terus ku Gusti Allah dicoba hal ta'ala lisan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkur inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali kaulah ngadamel manusia tina kumpulan sperma jeung opum cai mani lalaki jeung cai mani awewe jadilah manusia nabtalihi ku kaulah bakal dicoba urang teh dicoba ku harta dicoba deui ku sugih dicoba deui ku susah dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba terus bae dicoba nah ieu ku hari kan urang keur dicoba ku corona cobaan eta mah masalah jadi gerakan ku Gusti Allah teteh pemerintah teh seperti kos gitu dicoba deui ku ari teh urang teh ku berbagai ekonomi kaharepna makin parah ekonomi lamun kayaan kos kieu emang bakal kumaha gitu ulah gimbir biasa bae cobaan ti Gusti Allah sebab naon urang terlalu ngeunah teuing hirup di alam dunia ye komo di Indonesia supaya salamet urang ulah terlalu cinta dunia nu mantek nang Gusti Allah keneh urang lamun sakarat masih keneh aya nu dipeke ka cinta dunia eta nu bakal berat tapi lamun geus eueuh di jero hate masyaallah bakal geraheun sakarat urang dicoba berbagai cobaan geus jelas tadi susah sugih sehat gering aya cobaan-cobaan per hari aya jelema nek ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah pasti dicoba pasti 100% dicoba wajen ku kumaha ge aya jelema getol jasa ka masjidna lantaran di kota naik mobil asal ka masjid naik model di Mekah lah model di Mekah makan naik bus asal ke masjid naik mobil bayar asal ke masjid naik mobil bayar satu ketika begitu bayar dikembalian ku supirna atau ku kondekturna kembalian
barang di deuleu ieu kombalina teh gede teh. Mun ieu mah kan cerita di luar negeri, mun di urang mah nu ukuranna mah sabenerna mangan ge ieu teh naon kitu ngaran 200 perak, tapi ieu mah jadi kombalan jadi 500. Kan kaget marehanana. Cipari jadi gak gedean. Nah, turun, begitu turun bebe jaga supirna pir. Ieu kombalina terlalu gede. Nu kuduna 200 dia jadi 500. Masya Allah. Cak supir teh puguh kula teh ngahaja. Lantaran ieu jelema sigana mah hebat ka masjid bolak-balik ka masjid bolak-balik. Dicoba ku kaula ieu dileuwihan. Dicoba dileuwihan. Nu kuduna mah ieu teh 200 jadi 500. Kombalina teh jadi leuwih. Ternyata bisa dibalikeun deui. Eta kan berarti hebat akhlak. Pernah ya nu belanja karung ka Haji Pendi? Pernah. Aju duitna teh ya leuwih. Datang ka kuari. Datang ka kuari. Tuh ngarasa milik panjang tolol deh. Nah ini berarti kan gadahar lain hakna eta. Tuh dianggap milik kan punya nama belon kan. Kasaksian ku kabehan milik cenah nya. Nah iya ieu kumaha di kuburanana. Ende kumaha. Tah, urang dicoba terus. Masya Allah kan. Tuh. Di urang biasa nyalatin ya. Galibna kan dibere sholawat. Pernah terjadi kula nyalatin jauh ka Cisoka. Jauh penting deh. Hayang disalatin bae. Tadina nazar, lain nazar wasiat yang disalatin ku kiai. Kadari itu atuh kula. Beres. Ieu kuluntang kulinting bae. Kula manggis kieu bae di mobil ieu Haji Pendi ka mana? Ulun tak ke kalawang nu ieu, ke kalawang nu ieu. Horenganan can dibere sholawat. Tedek balik, masya Allah. Atuh lamun teu dijingjing mah ceulina balik sia. Goblok meureun tah. Ieu kan dicoba ku Gusti Allah. Ya tuh geus ulah pikiran kan ungkos kitu geus dibere ganjaran geus gede. Masya Allah. Nah ieu urang teh dicoba dan dicoba. Dagang dicoba, orang tani dicoba, jadi kiai lamun teu lulus bahaya. Nu mantak loba jadi kiai teu lulus. Karena ke sirungan mulai datang camat, mulai datang ngomong ke belah ditu bupati. Racun teh mah sebenarnya. Racun nu geus kitu teh. Ai kudu dibejakeun. Maksudna ulah wau, ulah wau pisan jeung bupati akrab jeung gubernur akrab. Dan rem dan din akrab cuman duitna ulah didahar. Lamun urang ngadahar duit kos kitu Haji Pendi tajeng ieu tah. Dibere ku kula. Ya, sia duit. Ya. Eta teu daek berjamaah. Salat ti penting teu daekeun. Enggeus pokona mah eueup-eupan mah. Salat maghrib 2 rakaat naonan. Gara ada duit ibu bupati maghrib 2 rakaat goblok udah coba. Ya Allah ya Rabbi. Duitna urang dicoba makin kebelah dia makin dimomoy tak iya mah keur carita bae. Ieu pan ieu ketika pilkada di Barere mantep teu bari ibadah teh eta. Di Barere sabar duit ka jasa. Haji di Barere sabaraha? Ulah zari atuh. Nah, orang gak dirikan pemimpin gak dirikan, tapi kos gitu nanti ada cobaan mulai cikuari orang beresihan ya, bisa jadi mamalang ke ketika sakaratil maut, orang teh dibere ngeunah ibadah ku Gusti Allah teh tina makanan anu teu bagus. Dari makanan anu bagus Mbak silahkan bae dahar minum jeung sajabana, masya Allah kan. Ya, tah iyalah makanan anu teu bagus. Urang maot terus dimpandian dibungkus roh urang asup kadinya bawa ke masjid sholatin ngadenge urang saha nu ngimamanan masya Allah urang aya di dinya roh Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar likum bawa ke kuburan asupkeun ka jero kubur
buka talina pipina tempelkeun geura kadinya katana anu kuari jadi kebanggaan urang teh unggal poe ria jeung ria we urusan pipi urusan wajah nya tuh wari make masker bagus berarti masker cikula mah bagus kan ngomong tuh jelas ngomong tuh jelas sebenarnya awewe pakai masker itu bagus sebab eta teh hitung-hitung cadar tuh kudu makan pakai cadar awewe teh wari mah make masker ka imah ge make masker sok manta cai di mana ya itu cenah tidak kita sadar oh naon kana lemburna pekong haji sadar teu sadar naon neng naon buka maskerna teka denge ya ada kudu itu ditutup ulah kadeulean tetapi karena budaya di Indonesia sok anehna kieu hari wajahna dicadar ya dirapihan ai ulin ke pantai ieu kan teu beres deui mah ieu dicadar ongkoy ulin ke pantai wah teu beres ieu mah ieu aju kabangi ku Haji Pendi diobrolan daekeun goblok ieu cadar naon ieu kanu baca kayak istilah mendingan kolbuna baelah nu dicadaran daripada urang acak-acakan geura ge urang kolbuna bae nu rapi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kolbu urang cadaran geura nu mantak urang ibadatnya berat lantaran kolbuna teu dicadaran salat kasih si kagigir terus we teu husuk sebab kolbuna teu dicadaran wah ka mana keur salat inget ka karung keur salat inget ka motor keur salat inget ka mobil iya deui inget ka urang Karawang ya Allah ya Robi keur salat ya kari tah ieu kan karena kolbuna teu dicadaran tapi lamun kolbuna dicadaran ulah aya selain Allah ketika orang dek masjid ketika orang dek sholat tunda heula selain Allah nah eta kan babari tah ngomong mata tapi ngalaksanakeun na hese iyalah aya ilmuna nu sok disebut ilmu thariqah didinya tah urang mun bersyariat bae mah hese thariqah makan ngawungkulkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga ulah aya nu dilirik ulah aya hiji be Allah ketika sholat orang tegap Allahu Akbar ka Allah baik mungkin bakal diberekan nikmatan tah nu mantak urang lamun geus deka lamun ka Allah baik kajian diriung-riung kajian kumaha biasa bae urang lamun di syariat kebenaran aya awewe hendak menghindar ti awewe hese ya sok laksana coba ge perasaan ente urang di syariat teh haju aya awewe urang hendak menghindar tina neuleuh ka awewe teu bisa sebab naon sebab qalbuna wa Allahan ketika aya Allahan ningali awewe cak Allah teh lain mahram biasa bae bentar mah bentar tapi urang cuek bae jadi pedi ku kurang geus dibere ilmu eta alhamdulillah teu katekan datang ka kuari kos ucing garong bae ngarekep bae kos ieu mah asana ieu mah mun paeh masyaallah biasa mah moal wau di akhirat kata aya mah kajian teh mah aja kok dirantai sih nyaho ieu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urangna ieu kudu dicadaran supaya rapi ulah aya naonan mandak lalaunan masantren heula ngaji heula geus bisa ngajina mulai fokuskeun ibadah fokuskeun kolbu ibadat teh aya nu zahir hungkul aya anu jeung batin da ieu memeh urang ngaji mah hese tapi ketika urang ngaji lalaunan dan karang hayang fokus teh seperti eta nah jadi urang lamun aya Allah mah di jero qalbuna naon anu diharamkeun teh babari dengan refleks set hayang
tapi di syariat mah urang eueuh Allah di dieu teh Allah teh ngan sakadar disungut hungkul berat urang deuk menghindar tina maharim-maharim tina nu diharamkeun. Nah beres disolateun bawa ke kuburan bukaan talina yeuna dibuka minha khalaqnakum ti taneuh maneh didamel wa fiha aidukum katana dibalikeun binha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu teh sabenerna mah jenderal teh jenderal teh naon ieu teh kapten teh naon ieu teh presiden teh naon ieu teh bos sabenerna teh bos teh naon ieu teh bintang film teh naon ieu mah kiai mau kiai mah parantina kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot ustad mah nemah ketika nyaritakeun maot emang parantina geus dina nikmat teh tataban hiji-hiji plek 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 ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapak urang ieu teh nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung muridna teu pernah wani nyentuh tetapi saat ieu mah ditincakan ku muridna deuk kumaha coba selesai jalan kubur talqin la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah beres talqin udah atawa keur beujeuhna dipelebak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir bentak urang di jero bentak kullu nafsin za'iqatul maut leungeun urang ka dieu oh pae kullu nafsin za'iqatul maut aing pae wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urang udah plek tiup untuk percaya apa ya makanya dia udah bisa-bisa orang ngaragap aduh itu kuburan dek minta tolong kasah di dunia mah orang sulit loba jang gero-gero di jero kuburan dek kumaha ya Haji Pendi uzkuril adal ladzi khalta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang haji ka di jero kuburan ngadengekeun terus saya selesai ya Allah ya Rabb kurang bakal kos gitu tak Gusti eueuh dadaonan hirup sebab ketika orang diiri ke kuburan tilu nu ngiringkeun teh dulur dunia jeung amal nu dua balik amal nu milu jeung urang Gusti amal nu mana nu bakal milu bayang-bayang geura ku urang amal nu mana nu bakal milu ka kuburan salat urang kos kumaha puasa urang kos kumaha zakat urang kos kumaha babantu urang kos kumaha iyalah jeung sebuah renungan cara Sayyidina Umar mah tadi ditanya teh tisieun manehna mah jelema nu ditanya cinta ka Tan Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir pan geuraheun mah wa man nabiyuka Abdul Qadir kan geuraheun mah lantaran cinta ka Tan Abdul Qadir jadi pendi gak sok pan mamaca man rabbuka Abdul Qadir ya Abdul Qadir mana sih goblok ya atuh jangan Abdul Qadir lain itu tah iyalah Gusti Allah nu agung beres baralik pertanyaan kubur
lamun urang bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir geus nikmat. Tapi lamun urang teu bisa, ya Allah, aya nu hebat. Seorang wanita maut, begitu maut, ya Allah ya Rabb, di jero kuburanna aya lawang dua, ieu ka sorga lempeng, nu ieu lempeng ka sorga. Nyana deuk ngaluncat bae kos kitu tah, deuk ka sorga. Ternyata aya malaikat can bisa kuari mah heulanan deuleu bae, deuleu itu sorga, ieu sorga. Ieu kula cek manehna dibere dua lawang kunaon? Nu mantek dibere dua lawang lantaran anjeun ieu dicandung dua. Oh, nu mantek ieu. Langsung lawang ka surga. Masya Allah, karim. Cek nyana hanjakal ieu geus maot. Mun hirup kene salaki dita opat sakaligus. Kabeh kula boga lawangna opat cek manehna. Kayang sia tama nyandu gaya buka duit sia. Iyalah ya, dua lawang seperti eta. Masya Allah karim. Kurang lamun nyaritakeun tentang lawang-lawang surga loba di awewe nu dicandung birrul walidain. Aya deui engke nu tahajud itu babari ngomongna doang urang babari jasa tahajud bae. Wa minal laili fatahajjat bihi, Al-Qur'an ge ayat geus saya tapi lamun hudang bete penting anu puyeng. Eta kapan ke di jero kuburna teh caang. Ieu cacaang naon? Ieu bisa caang. Ieu tahajud, masyaallah hanjakal baheula 2 rakaat jadi ngan 10 watt. 10 watt di jerona. Ya Allah ya Rabbi. Noh, lamun 4 rakaat teh caang, 6 rakaat teh caang. Aja pengen dibat tahajud berang peting. Wah harapannya nama tahajud terus berang peting terus betololnya nama. Itu pakai ukurannya nama. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iwangan sakadar jang itibar, hati-hati jang sebuah renungan urang bakal maut. Sakaratul maut urang teh kumaha ge bakal jeung di mana wallahu a'lam. 2 urang teh ieu teh bakal dikubur, sageus dikubur aya pertanyaan kubur kumaha urang menghadapi malaikat munkar nakir. Encan ke selanjutna bakal aya ba'ats, udang dikubur digiring ka mahsyar, aya mizan, aya timbangan amal, aya Shiratal mustaqim. Gusti Allah nu agung nya ieu lakon urang hirup di alam dunia ngan sakedeuk. Dumandak saya marupil kurki keur kieu be ibadah. Aya nu assalamualaikum. Waalaikum. Cicing bae. Assalamualaikum. Cicing kana teh. Assalamualaikum. Cicing. Kaopat kali wallahi make sumpah abdi namu ka dieu hayang kapanggih tah kusabab ngadenge wallahi udah cepet ka dieu aya naon henteu kula mah deuk nanya bae tadi assalamualaikum ka hiji jeung kadua katilu kadenge apa teh kadenge kon teu dijawab do mantang teu dijawab ceuk maneh di dunia teh sakedeung jasa kula henteu sempet ngajawab salam-salam acan beusi kaburu maut lantaran ieu di dunia sakedeung di alam akhirat mah tungtung wates mangen di dunia mah paling nggih cek manehanana ieu 100 tahun tapi ieu di akhirat mah ya karim aju urang di dunia nu sakedeung kabeungkeut ku urusan-urusan anu ngahalangan jang pisenangeun akhirat rugi amat cek marupil kun matak kula mah geus teu kaburu ngajawab salam-salam acan daripada kula ngajawab salam mendingan zikir bae ka Gusti Allah. Batur mah geus aya nu kos kitu teh pemikiranna ku embung-embungna cacampuran jeung makhluk eta mah geus lain ukuran urang kuari mah kembali deui ka urang amal nu mana nu bakal milu jeung urang ka kuburan. Gusti sedengkeun sakali amal eta milu ka kuburan engke dibahas udang dikubur milu bae terus ditimbang amal milu bae nu eta ngajembat jembatan di Shiratal mustaqim milu bae amal nu
eueuh be anu naon kitu ngaranna anu tinggalin amal urang jeung urang nah ieu lajang ngaragap diri urang hirup moal lila deui malila komo ku ekonomi na keur mararacet kos kieu lockdown pabrik-pabrik wallahu a'lam nya tinggal urang ngaberesan diri urang mantepkeun ibadah ka Gusti Allah nu encan kapaham tentang rurukunan ngaji anu hayang ningkatkeun keyakinan aya engke guru-guruna supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.